Sehat mah. Syukur ka dieu yang bapak teh di mangkukna kamari di arep-arep kamana ieu Arman yang bapak teh aya ngobrolin ngeunaan disebut masalah memerenan lain masalah disebut masalah bisa jadi masalah gitu lain itu teh aya kabar man aya kabar anu baris di tepikeun ku bapak ka anjeun kitu tah ieu ayeuna bapak geus sarengkeng ku dedengan ayeuna tetangga boh ibu-ibu boh bapak-bapak budak leutik kabeh ada batur meureun teu apal ngan ukur tanah-tanah Jauh. tah manehna teh kana kieu ngareplana teh cenah aya gorombolan sagala dibawa cenah seuk tetangga seuk nu aya di dieu kabeh tah bapak teh penasaran naon eta teh cik Karman pernah ngadangu henteu eta Kampungan pamaksa dan abdi kadi teh bukti bade naroskeun eta abdi ge sami hareng-hareng kudu dengan padidik kudu duluan. Saha eta teh anu nyarana kamera motretan eta nu tatami. Abdi teh penasaran pamaksa dan eta gorombolan teh bade naon kalmur urang teh tah. tah kitu bapak teh nu jadi persoalan eta da urang mah saukur masyarakat ayeuna kan lolobana jelema teh geuningan mas-mas ka pamerintahan mas-mas ka pamerintahan kan kitu tapi urang salaku masyarakat iwati urang meureun nya pamarentah mah buatin iraha bergerak nage karena ieu teh bapak teh sok sieun teh eta jelema nu gorombolan eta teh sok sieun tuh tinggal dengan kamarinya bapak ningali eta gunung sawah di potoan sok sieun isuk pageto kalau alam jang teu apal sok sieun ngaruksak sabisa-bisa ieu mah tugas ti bapak jang Karman eta tugas cik talungtik saha eta jelema teh Jadi ieu teh tugas urang-urang keneh Pak. Lain tugas pamarentah panginten Pak. Ari pamarentah mah pamarentah ngaranna ge boga tugas masing-masing sanggup itu Insya Allah Pak abdi sanggup. Kami di Widian ayeuna ku Bapak salaku mitoha salaku guru abdi. Insya Allah abdi bade nalungtik saha eta jami anu tos datang kalau mur urang apa pamaksa dana teh bade ngaruksa atana pinyeun kahadean panginten Pak. Eta pisan man bapak mami HP jeung ati-ati kade pisan sore hariwang lamun eta isuk pageto manehna niat goreng ka urang tuh tingali hasil bumi tuh tingali beasna arena isi dicopot ulah nabikeun ka jati asli itu junti gitu pan nya paribasa nama bener teu tah ayeuna mah man bapak yakin bapak percaya maneh teh bisa cing bisa sok tak murah keneh anjeun mah matak bapak ngawinkeun si Neng ka anjeun percaya Dawuh sakitu nitip